Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana bae ayana. Kumaha dara manglo? Mudah-mudahan Allah sadayana aya dina sehat walafiat bareng rezeki dijauhkeun tina sagala rupa balai nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga para baraya ki Sunda urang lajengkeun deui atuh jujutan carita nu katunda dina carios jakarana nu kiwari baris disungsi bagian anu ka 80 hiji. Sakumaha nu kantos di Bandungan, nu kantos di Paruruh ieu naskah carita karangan Amburos anu bagian ke-80 pedaran Mang Dedi kawan kasapih wanci dina mangsa alam peuting di hiji patempatan nyatana di Pileungan khususna dina batu anu lempar nya jang jakarana harita nyang hareupan guruna paduduaan we jeung Aki Oji teh nya nuju nerapkeun ilmu penemu jampe pamake Aki Oji ka jang jakarana. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung pos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana namun kada hilap like, subscribe, komen sareng loncengna ditoel nuhun. Kumang depe perhatosan mangga urang pusirkeun perhatian urang kana ieu carita. Mangsa alam harita teh bekelila baik. Kaayaan di leuweung tetep tutupan mata keung jeung mata sieun. Lain halna pikeun aki-aki jeung muridna nyatana jang jakarana. Harita teh keur menakung jasmedi. Maranehanana diuk pahareup-hareup dina batu anu badag tapi lempar jiga nu meunang nyieun we. Sasatuan leuweung ti kaanggangan pating salagrok lamun seung bagong mah nu ngagaur maung aya pang-pangna mah anjing leuweung harita babaung mun teu repeh tekung selila atuh harita ana barasat tina dampalingeunna si Aki harita aya cahaya bodas anu ngabarasat terus muter ngurilingan awakna jang jaka sarta dak dumadakan kana sakujurning awakna harita teh aya hawa anu panas sumarambah ka sukuliah awak samalah katempo awak jang jaka oge ngageter kesana mulingkeun ka garajat nahan panasna eta kaayaan. Sanggis ayah kena sawatara waktu antuh da cahaya bodas teh lalaunan les-ngiles sumanding kana awakna jang jakarana berai atuh si Aki harita beunta terus atuh ngatur-ngatur heula napas bari jeung panon mencrong ka muridna ngan sahiji-hijina ari beuwirna si Aki gawena teh kunyam-kunyam we jigana bae babacaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Aja wala yang jadi mulai akan diberikan secara yang berjalan dong padong masih lagi itu mana persirayon. Aja wala kasih ni lah kalau isu ngulen yang belum nampak yang ternyata yang hidung segala pati nak dibiar tidak keten kasih malah pada kasih betul. Aja kasih dia kata puh. Bentayang cik si Aki sanggis babacaan ting maca kenaon tong harganing Mang Dedi tong harganing kaum dangu Mang Dedi geus teu ngarti lo brai atuh dititah bentak paharita jang jakarana bentak terus neuteup ka si Aki Ya abdi ilmu Aki haikang geus ngahiji jeung awak hidup geus sumandi ngahiji. Kade ulah salah ngagunakeun jeung lamun teu perlu pisan mah teu kudu dikaluarkeun eta. Samemeh ngagunakeun eta ilmu bacakeun lapad nu tadi jeung ulah poho kade sebut asma Allah. Damung anjeunna nu bisa ngaijabah kana nu rupa paniatan urang kade kasep. Bepeling di Aki ulah po ngajalankeun anu 5 waktu deui terus pisan kita. Sigana mah aingna geus cukup hidup teh ya. Alhamdulillah insyaallah ki naon rupipi bejang ti sare Aki bade astukeun yang isukan maji gerak ini gerak tinggalkeun ieu patempatan lain Aki ngusir ka hidup lain ya ulah sok salah. Yo salam Pak Makruk dan lain Aki mung kacicingan ku hidup teh. Cenah eta Aki nitah ini teh yo lantaran aya pagawean anu kudu gancang-gancang direngsekeun ku hidup. Dina metengnya kaharayang kaayaan ayeuna sok gerak burukeun geus dipalang waktu teh. Jakarana tumanya kasih Aki barjeng hatena rada rewas. Nah mun jiga anu rewas memang leres abdi teu rewas pisan ki. Nya kunaon make rewas? Tapi abdi teh abot upami kedah ngantunkeun salira Aki. Nah make berat kunaon diganong henteu Aki mah. Ngarti waki. Tapi hidup oge kudu ingat kena tujuan hidup anu ti heula-heula. Nu kahiji ujang kudu gancang panggih jeung kulawarga anu. Ari anu kadua hidup boga pancen ti Aki kudu gancang bisa numpes segala rupa raragedunya. Nya eta si Badrowi jeung komplotanana. Tapi ingat ulah salah paniatan yo. Anu kudu ditumpes teh lain jalmana tapi naon? Kalakuan jahatna. Tah, eta. Si Aki marepepeling deui kan jadi murid tunggalna. Sangkan titih rintih jeung ulah salah tincak dina ngajalankeun sagala rupa tugasna. Kunaon ngahulang kasep? Can kaharati atawa kahartos abi oge ki nanging tapi naon kumaha upami maranehna teu tiasa diajak kana jalan anu sae tur yakin dina benerna ki. Nya mun seuk panggih jeung mangkluk jeung maranehna geus teu barisa di elingan mah nya eueuh pilihan. Dari Tibatan hirupna terus ukur nyieun karieuhan jeung nyusahkeun ka sarerea mah nya eueuh bayana perenan we. Maksudna perenan teh naon ki? Kasih paehan alias podaran. Da hirup oge bakal leuwih loba madoratna tuh. Tibatan mangpaatna. Tapi aja mah lamun geus kacida kapaksa kudu kitu dileuleyan teu daek dikarasan kelakah mancangan geus paehan we kitu mah. Aki ayeuna mah yuk geus tong loba ting omong ayeuna urang balik heula da geus salengse
Jiganya pecing teh geus rek baju kajian hari yo karunya kasih imongan sosarangan nyanji mah ayo turun. Mangga Ki ngiringan. Atuh harita jung duanana narangtung. Terus atuh harita tarurun tina eta batu ngelempar teh. Sanggeus aya di handap mah atuh si Aki lempang tihla leos indit ninggalkeun eta patempatan deuk balik cenah ka imahna. Lantaran segala urusan geus dijalankeun kalawan lancar teh kacatur lila di jalan. Si Aki jeung Jang Jaka geus aranjog deui ka imah. Barang jol oge si Imong mah masih keneh ngaguhar we sare kalawan tibra. Kasubri para wargi ti sabarang datangna ka imah. Jang Jakarana kebat muruka tukang terus mirun seuneu di habu bari jeung naher cai dina seeng. Maksudna mah keur nyuh cai kopi cenah. Lantaran hawa teh karasana tiis. Minum cai kopi ai gulana gula kawung. Matak hane cenah kana awak. Sora hayam geus aya nu kongkorongo karita teh. Nandakeun waktu teh geus ngagayuh ka mangsa subuh. Tekung selila atuh cai teh geus asak cirilik atuh ninyuh cai kopi 2 gelas gulana make gula kawung anu manahun terus sor diasongkeun ka si Aki anu keur sila di tengah imah. Mangga Ki dileupet dileeu cai kopina. Siapa dah jangan diasongan cai kopi deh. Kebenaran Aki teh keur katiisan botong yo. Jeung hana angel lantaran tika di kan minum. Aki abdi teh aya saeutik taroskeun. Alus daya tanyakeun mah. Beda tanyakeun nanyakeun naon cu? Ki anu janten patarosan abdi teh. Nah, sok naon tong bari colang kieu. Naon margina Jang Imong mah ku Aki tara dilatih silat. Ya, nah iya budak ya. Sebenarnya mah teh heula ge sok osok eta teh. Ngan manehna mah jiga anu teu pati resep kana ilmu silat teh. Oh gitu. Nya. Jadi itu geuning saya teh mah rada belet lina da belet. Jadi kumanya hese ngarti gancang poho pengkeluk teh. Jeung di awakna oge atuh jarak greugit tuh hese di papatahan jurus oge. Jiga nyamai eueuh bakas eta mah. Jeung bosenan ge kadul weh labuskeun di papatahan oge sok umum paribasa teu bisa cenah kitu. Ya basieun dicarekan ae cenah ku Aki teh. Janten kitu nya Ki. Nya tah. Parangene kitu manehna hese di patahan ilmu silat tapi lamun diajar mah kana ilmu sejen calakan manehna teh contohna we kada diajar ngaji pinter. Oh pinter kana ngaos mah pinter kana papalakan calakan jeung kana ngurus ingon-ingon kitu deui kana nyieun anyaman-anyaman. Manehna mah segala bisa leungeunna teh kuruyak-kuruyakna teh jadi barang jeung hampang birit teh. Dupi hampang birit teh naon? Babari ditikah. Oh gitu. Taraha rese. Sumuhun leres pisan katinggal ku abdi oge. Kang Imong teh getol pisan nya Ki. Yang abdi Ki. Ari ilmu teh loba rupana aya ilmu agama, aya ilmu dagang, aya ilmu tatanen, aya oge ilmu pangwangunan jeung rupa-rupa tek-tek bengek ku hante. Tah eta oge sarua ilmu ngan tinggal urangna we anu milihna. Nya kana naon urang bisana gumantung kana karesep jeung kabisa urang teh kitu Jang. Sabot gerik guntreng ngobrol kitu kulisik. Si Imong teh usik jikana bae meureunnan. Kagandengan ku si Aki anu ngobrol jeung Jakarana. Brai panona beunta si Imong bari jeung kurucam kereceum terus gigisik kana panona. Malah terus atuh cungkeleung cengkat bari jeung awakna nguliat.
Nah, saya ti imong lihat berjeng majau saya ti heng teu bau deui. Sana dia haja punten atuh kitu. Kumaha geus berang teh aki akeun teh sia. Acan berang mah euy. Dia masih kene poe kene di luar tapi jigana mah moal lila oge bakal ninja kana waktu salat subuh atuh. Nah hari aki sareng Kang Jaka teh acan karolem gitu. Aki mah ditaros teh kalakan nyerengek kieu yang aki mah jeung Sujan can sare peuting oge can sare balina oge geus kagok ayeuna malah da geus subuh sok ari jog weya kacai euy urang salat subuh bareng bisi kaburangan manten sok diengke-engke sia teh ibadah mah dur terus buru-buru kacai salat da moal lila salat mah Allah engke deui mana tuh ke cek si imong jung nangtung kitu deui atuh Jang Jaka duanana harita muruka tukang maksudam arek muruka pancuran samalah si aku oge nuturkeun ngageang lumpang ti tukang nu maksudna mah arek wudu pikeun ngajalankeun ibadah salat subuh berjamaah gancangna carita salat subuh geus rengse dijalankeun samalah maka tempo Jang Jaka mah atuh geus sagedangdan make baju kampret hideung jeung celana pangsi hideung anu si aki ari sirah make iket di barang bang semplakeun teu poho bedog pasren digantungkeun dina cangkeng belah kenca katempona istuning gagah tegep jeung sieup nempo kitu si imong ngarasa heran lain jajang arek ka mana ujang teh mun geus sagat kitu cek si imong nanya ka Jakarana bari jeung melong ieu Kang Imong abdi teh ayeuna pisan arek pamit Jadian akang arek pamit arek ka mana kitu ujang si imong tu manyadi beri jeung kerang kerung neuteuk ka Jang Jaka kieu Kang Imong ya keun kuat di urang jelaskeun mong dengekeun ya Jang Jaka cerit ini poe ayeuna euy lantaran kudu ngajalankeun pancen ti aki jeung naje apan maneh oge geus nyaho lamun Jang Jaka teh boga tujuan pikeun maluruh kulawargana heueuh lalos pisan ki tah jadi kapaksa we najan urang berat oge urang teu kudu pisah jeung Jang Jaka cek si aki mereka terangan ka si imong ngadenge kitu mah si imong oge atuh rada ngahulang sakedeung ari sabab manehna ngarasa berat lamun pisah jeung Jang Jakarana teh naon sababna lantaran geus ampir kana satauna maneh hirup babarengan tara papisah estuning geus jiga jeung dulur we parandeni kitu nya teu bisa majar kumaha da memangnya manehna oge geus ngarti kana kaayaan Jang Jakarana nya teu naon atuh aki ari kitu mah Jang kadenya ye sing inget ka akang ye ulah pohonya ka akangnya jeung ka si aki jadi lamun tugas ujang teh didoakeun ku akang sing buru-buru rengse nya Jang kudu neang ka dieu ye ulah joledar nya Jang nya cek imong ngomongna bari jeung rada cumalimbah lantaran hatena ngerasa sedih insyaallah Kang Imong upami tugas abdi tos rengse jeung kulawarga akan tos kulawarga abdi tos kapanggih abdi insyaallah bade gancang-gancang di ka dieu pikeun nepangan aki jeung akang nya Jang nya
Nuhun ari kitu malah kadeng ngarjangnya. Kudu ingat ulah poho ieu. Moal cekuring oge Kang. Kuring janji lah moal poho ka Kang. Yah jang. Sameme ini kang poho kana sasara bola naonnya kayaknya daang. Saya ya ngara kegancang lapar di jalan sabab aki mah moal bisa makalan duit. Wow, binte jeung duit teh. Mong, ari ke joges asa katawa acan euy. Si Aki nanya ke si Imong beri jeung melong sarta gancang si Imong ngawalon di dapur. Parantos gila katu nahar cai we beri haneutkeun sangu heula yo. Itu syukur atuh yang kali kasara bolanya. Dengan malah saya aya daging mencak nu kamari depan. Boleh mah sesana teh mong kabeh mong. Ngoba. Sumun atuh ki mangga atuh ki urang seserengan. Kebenaran memang ayam daging mencak dibeuleum dibagi tilu. Der atuh harita dahar ngariung bala kecelakan. Nah, dia kedok jaki macan lapar jang sok jang. Tong hararo sok jang nya aki mah jang. Kebelah. Sok baturan mong, baturan ye ngadah ponyo euy. Aki mangke kejeung deui yah. Can lapar yo. Leos atuh harita jakarana jeung Imong atuh ka dapur terus kaprak-kapraknya diakeun keur sasarap. Mulai daging mencak atuh jeung nyamal goang make surabung. Nya terus atuh harita kena oge dua anana sasarap. Meningali mah dalaharna teh di dinya we di dapur bari jeung si Duru. Sabab memang tah aya na alam harita teh karasa hawa tiis nyecep kana awak. Tekung selila geus rengse sasarap ngumulukna jakarana jeung Mang Imong. Duanana atuh geus araya di ditepas terus ngariung tiluan nya sanggeus kitu majang jakarana ngomong. Nu maksudna amitan ka si Aki. Sorana kadenge rada dumarida bangun-bangun anu ngarasa sedih jeung berat sabab deuk papisah jeung nu jadi guruna. Aki Ajang. ayeuna abdi bade permios sejang ngajalankeun pancen ti salira Aki. Kumarigi kitu abdi teh bade mundur piduan salira sareng abdi teh ngahaturkeun nuhun aksa ketika kabingahan kana sagarupi kasayan manah Aki sareng Kang Imong anu tos kersa nampi diri abdi salami ieu Ki. Nakasep. Yang kaditu gerak incah, gerak ingit jalankan tugas sahade-hadena. Waki dia geus pasti bakal didoakeun cek kudu dipentage. Sangkan hidup aya dina kaselamatan jeung aya dina panang tayungan pangeran. Amin. Jika ditu jang cek kudu hangham jeung salampang oge hariwang tegerkeun nya hate singku hate kade. Ulah gampang kabawa ku sakabah-kabah cu. Mangga Ki sagana nurupi kasauran salira Aki ku abdi tangtos bade diestokeun pisan. Adi gerak ini jum gerak lumaku ka itu. Nya sanggeus kitu mah. Si Aki atuh harita nitah indit ka Jang Jaka. Jang Jakarana terus ngareret atuh ka Jang Imong gep duanana sasalaman terus amitan sakali deui. Malah curut turun ti imah dijajabkeun ku si Aki katut Kang Imong. Terus atuh nepi ka buruan lempang anu kabenaran harita teh geus haneut moyan lantaran batara surya geus meletek di belah wetan. Aki dikantun heula ku abdi. Ugi ka payuna urang tiasa ngumpul ngariung deui. Kang Imong, ayo Bang. Janganlah kali juga ini gitu. Moga-moga si gaduh pada maksud ku hidup sing hasil yang ayat dina keselamatan.
Mangajang, kalesin hati-hati di jalan ya nya. Ulah poho lamun geus lengse kudu gancang we ya ka dieu. Leres Kang. Nya sanggeus kitu mah. Kalawan teu loba omong deui harita keneh jang Jakarana ngaleos indit ninggalkeun tutugan Gunung Gede. Dijajabkeun ku paneuteup si Aki katut Mang Imong. Tapi karek oge aya kana sabaraha lengkah. Jakarana geus reg deui atuh ngalengkahna eureun bari jeung terus ngaliuk ka tukang bari gugupay. Bre si Aki jeung Imong katempok keneh narangtu ngajanteng dina panto. Terus Jakarana ngagupaykeun leungeunna kitu deui si Aki jeung Jang Imong. Terus ngarenghap tarik napas panjang bangun anu wegah pikeun papisah. Nya asal geus kitu mah Jang Jaka teh malihkeun deui awakna. Terus ngalengkahkeun sukuna sarta terus ngaleos teu malih deui ka tukang. Lila kulila mah Jang Jaka ku si Aki katut ku Kang Imong teu katingali wujud Jang Jaka teh sabab kateureuy ku pengkolan. Aki Kang Imong pileleuyan muga-muga urang tiasa penak deui. Kitu gerenengna Jang Jaka dina mangsa harita. Sedengkeun si Aki jeung Jang Imong sabada tinggalkeun ku Jang Jakarana. Sok sanajan ari hate leutik marada berat jeung ngarasa leungiteun, tapi nya teu bisa majar kumaha. Da memang geus kitu kuduna. Biasa we duanana ngajalankeun pagawean sapopoe jiga sasari. Nyaeta ngurus ingon-ingon jeung pepelakan. Kitu deui si Aki sok nganyam paparabotan. Maksudna mah ngarah teu ngarasa kaluman cenah. Kasubri para awaregi, cag urang tunda heula atuh kaayaan si Aki Oji katut Jang Imong numangkuk di tutugan Gunung Gede. Insyaallah engke kahareup tangtos kasampeur deui. Ayeuna urang puseurekeun deui perhatian urang, nyatana kalembur Sindang Sari. Kasubri para wargi, urang malikan deui nyaritakeun kaayaan di lembur Sindang Sari. Bah Wadrowi jeung sakabeh anak buahna anu mangkuk di lembur Sindang Sari geus aya kana sababaraha bulana. Bah Wadrowi nyecingan bapakku imah bapakku jadi jalma anu pangkawasana di lembur eta. Sedengkeun kaayaan wargana kacida mata pikawatireun naon sababna lantaran maranehna kudu terus nyetorkeun duit satengah tina penghasilanana. Urang lembur Sindang Sari sakabehna teu bisa kukumaha lantaran lamun teu ngagugu kana kahayangna. Bah Wadrowi geus pasti nyawa bakal jadi gantina. Samalah ayeuna mah lain ngaung ukur lembur Sindang Sari bungkul. Anu ngarasa susah teh sabab lembur tatangga gen lembur sejena jeung anu kabilang deukeut mah sarua ngarasa susah lantaran memang komplotan bahwa Wadrowi ayeuna mah kajahatanana teh asa beuki ngagalaksak bae ka unggal lembur. Harta banda diranyah, ikon-ikon dirampid. Kitu deui para mojang sakur nu boga rupa pantes mah geus pasti we bakal jadi mangsa. Pamuas hawa nafsu ida jilla natullah. Kocapkeun ieu carita dina hiji poe. Harita teh pabubeurang Bah Wadrowi jeung sakabeh anak buahna keur ngarariung we di tengah imah. Budak, tantun, gengekeun. Aya naon, Bah? Aya naon, Bah? Kieu barudak urang teh geus hilya ngajedog di lembur ieu unggal poe hirup urang senang sagarupak
eueuh kakurangan. Benar je. Benar bah, benar. Biasa. Yang keadaan ayeuna mah mere setoran teh lembur ieu hirupna beuki sarusah yeuh. Ku alatan naon setoran jadi kurang ieu beuki saeutik we. Siganya mah geus loba anu malarat euy. Jadi kudu kumaha atuh bah? Dengekeun sioden. Tah timimiti poe isuk jig maraneh injit jangan lembur anu jeung jalma anu beunghar terus garong bawa harta bandanya. Tapi kade kudu ingat anu berharga we hungkul duit jeung perhiasan. Nu sababna bah? Ari sia ditita codet sabab ngarah teu berat ngagadagna ari ngagubugna sia goblok. Sorry. Gitu siap atuh bah. Beres atuh ukur tugas kitu mah bah. Dah, kudu kitu Jupri, dengekeun sodet. Siap bah. Lain tugas kitu wungkul deh. Kade ulah poho teangan deui si kuwu jeung baturnya. Kitu deui nyimayang anak dewek oge kudu kapanggih. Cisok teangan engke salah sahiji ti maraneh bakal diangkat jadi salakinya. Alias rek diangkat jadi minantu ku dewek. Tah gitu. Nu bener bah. Naon bah rek diangkat jadi minantu? Jadi minantu? Kumaha si lain daek ngawin ka anak aing? Hah? Cek bah Wadrowi bari ngareret ka si Asdur kitu deui kanu sejen-sejena. Aduh bah, teu kudu ditanya deui atuh kabeh oge geus pasti daraekeun ari kawin ka Nyi Mayang mah. Nya atuh. Ari urang nama kabeh oge atuh geus pasti daek. Tapi kumaha engke jenisna nah bakal daekeun atawa moal yeuh? Dingekeun sia goblok aing ngomong yeuh. Teu kudu waka didilibutkeun sia. Ari soal eta nya mah kon bae urusan dewek anu penting mah bisa kapanggih we heulaan anjeun mangkalukna. Diparebutkeun mah me usum sia goblok sia teh. Nya tapi bah kumaha tuh pan murid abah teh aya genep. Lamun rek dikawin ku salah saurang mah nya geus pasti we teu adil atuh bah. Da jigana bae kabeh oge atuh sarua pada mikahayang kana abah teh. Aing oge sia teh jodeng geus ngareti. Nyaho si laing sakabeh oge geus pasti hayang kawin ka anak dewek. Tapi nya anu bakal jadi salakinya mah keukeut we hiji alias saurang. Ari soal saha-sahanya mah geun we. Urang tangtukeun ge. Nu penting mah Nyi Mayang bisa kabawa heula ku maraneh we ka dieu. Kunaon sia Juha make seuri. Duh. Isukan Jupri, Juha siap. Oleh jeung maraneh keling. Urang indit neangan Nyi Mayang atuh nya bah. Ya, kitu maksud teh alus boga pikiran kitu mah sia Juha. Bah. Hei. Nah ari kuring jeung si Asdur teu diparentah bah ieu teh. Godeng dengekeun. Asdur siap. Dengekeun euy. Si laing mah teu kudu ka mamanya. Lantaran tugas maraneh duanaan mah ngajaga di dieu. Lamun maraneh kabeh ini atuh aing eueuh ti taheun jeung eueuh batur ngobrol. Nya siap bah kitu oge lah kuring mah kumaha abah we. Euy. Nya memang kitu kumaha aing atuh nu ngatur mah sia deuleu. Nya sanggeus kitu mah cag ieu carita urang tunda heula nya. Kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Dedi beris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-82 na. Hatur nuhun lo kumaha rupi perhatosanana. Ulujeng kantun kasadayana kade hilap like, subscribe, komen, sareng lonceng natoel. Di kantun linilanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.